Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasulun ari ieu eta hiji pasal fi tawakkul halana tetep dina martelakeun tawakal. Sumala buda tuluy misti li talibil ilmi kajalma anu nyufrih ilmu minat tawakkuli tina tawakal fi talabil ilmi dina nalika nyuprih ilmu. Walayah tamu sareng ulah bingung ieu si talib li amri rizki kana urusan rizki. Walayusgilu sareng ulah nungkulkeun ka talib sareng ulah nungkulkeun ieu si talib qalbahu kana hatena si talib bizalika ku itu amru rizki. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Abu Hanifah Syekh Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdillah bin Hasan Az-Zubaidi sahibi Rasulillah anu janten sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqaha fid dini fi dinillahi kafahullahu himmahu wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Manari sajalma tafaqaha eta nari mangarti ieu jalma fi dinillahi dina agama Allah kafahu tanyukupkeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah himmahu kana pamaksudan ieu man. Wa razaqahu sareng ngarizkian Allah ka eman min haitsu la yahtasib ti sakira henteu disangka nyangka ieu eman. Fa inna man karena sayaktosna jalma sagola anu katungkul ieu eman sagola anu katungkul naon qalbuhu hatena ieu eman birizki ku rizki minal quti tina kadaharan wal kiswati sareng pakaian qala mayatafarrag tah moal narima ieu si eman li tahsili makarimil akhlak pikeun ngahasilkeun pirang-pirang kamuliaan pirang-pirang akhlak wa ma'alil umuri sareng pirang-pirang perkara anu luhur. Kita carioskeun da'il makarima latar hal libu yatiha. Da kudu ninggalkeun anjeun al makarima kana pirang-pirang kamuliaan. Latar hal ulah indit anjeun libug yatiha pikeun neanganana itu makarim. Waqud sareng kudu diuk anjeun fa innaka karena sayaktosan anjeun anta tegasna anjeun teh at-taimu eta anu ngadahar al-kasi anu make pakaian. Qala ngadawuh saha rajulun hiji lalaki liman suril halaj ka Syekh Mansur al-Hallaj. Ausini kudu ngawasiatkeun anjeun ka kuring faqala teras ngadawuh ieu Syekh Mansur al-Hallaj ya ari itu wasiat teh nafsu ka eta diri anjeun. Ilam tusgilha lamun teu bisa nungkulkeun anjeun kana itu nafsu sagolat ka tatang tu bakal nungkulkeun itu nafsu ka anjeun. Payam bagi mangka peryogi likuli ahadin eta tetep ka setiap jalma naon ayasgila yen kudu nungkulkeun ieu ahad naon ayusgila yen kudu nungkulkeun ieu ahad nafsahu kana dirina ahad bi a'malil khairi ku pirang-pirang amal anu hade hatta la tastagila sehingga henteu katungkul naon hatta tastagila sehingga henteu katungkul naon nafsuhu dirina itu si ahad bihawaha ku hawa nafsuna itu ahad bihawaha ku hawa nafsuna. Walayah tamu sareng ulah bingung sal aqilu jalma anu berakal li amri dunya kana pirang-pirang urusan dunia. Li anal hamma karena sayaktosna bingung wal hazna sareng nalangsa laya rudu eta moal bisa nolak itu hamu al musibata kana musibah. Walayan fa'u sareng teu bisa mere manfaat ieu hamu wal yaduru balik ta mere madarat ieu hamu al qalba kana hate wal aqla sareng kana akal wal badana sareng kana badan. Wa yukhillu sareng nyacadkeun ieu hamu bi a'malil khairi kana pirang-pirang amal anu sae. Wa yahtamu sareng kudu bingung ieu si akil li amril akhirati kana perkara akhirat. Di anahu karena sayaktosna itu amrul akhirah yanfa'u eta mere manfaat ieu amru. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam manapun ari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minadzunubi sayaktosna tina pirang-pirang dosa zunuban aya dosa aya pirang-pirang dosa la yukafiruha anu henteu bisa ngifaratan kana itu dunub naon ilhamul maisyati kecuali kabingung kahirupan. Wal muradu tah ai anu dimaksud minhu tina itu hamul maisyah qadru hammi eta ukuran bingung la yukhillu anu henteu matak nyacad ieu hamul maisyah
bi amalil khairi kana pirang-pirang amal anu alus wala yusgilu sareng tenungkulkeun ieu hamul ma'isyah alqalba kana hate suglan kalawan nungkulkeun yukhilu anu nyacad ieu suglu bi ihdaril qalbi kana ngahadirkeun hate fi sholati dina salat fa inna zalika karena sayaktos itu makur al qadru eta ukuran minal hammi tina kabingung wal qasdi sareng pamaksudan min a'malil akhirati tina pirang-pirang amal amal akhirat. Fa inna zalikal qadra karena sayaktosna itu ukuran minal hammi tina kabingung wal qasdi sareng pamaksudan min a'malil akhirati eta tetep tina sawarehna amal akhirat. Wala buddha sareng misti li talibil ilmi kajalma nu nyupri ilmu min taqlilil a'la ikid dunyawiyati tina nyantelkeun pirang-pirang tina nyaetikeun nyantelkeun pirang-pirang urusan dunia bi qadril was'i ku saukuran kakuatanana walihada sareng kulantaran ieu taqlilul alaik ikhtaru milih ulama al gurbata kana ngumbara wala buddha sareng misti li talibil ilmi kajalma nu nyupri ilmu min tahammulil masyaqqati tina nanggung kamasyakatan wa nasobi sareng karipuhan bisafari ta'alumi dina nyaba nyupri ilmu kama seperti perkara qora anu ngada usaha Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam bisafari ta'alumi dina nyaba nyupri ilmu walam yungqal sareng teu ditukil anhu ti Kangjeng Nabi Musa naon zalika itu safar fi ghairihi dina salian safaru ta'alumi minal asfari tina pirang-pirang nyaba waqad lakina nyata ngeunaan ka urang sadayana min safarin tina nyaba min safarina hadana soba tina nyaba anu ieu min safarina hada tina nyaba urang anu ieu nasoban kana kapayahan di ulama kudu dikanyahokeun naon anna safaros ta'alumi sayaktosna nyaba nyupri ilmu la yakhlu eta henteu kosong ieu safar ani ta'bi tina kapayahan li anna talabal ilmi karena sayaktosna nyupri ilmu amrun azimun eta perkara anu gede bahwa sareng ari itu talabul ilmi afdalu eta leuwih utama minal ghazawati tinimang pirang-pirang peperangan inda aktsaril ulama munggu kaseseueuran para ulama wal ajru sareng ari ganjaran ala qadri ta'abi eta tetep kana saukuran kapayahan wan nasobi sareng tegasna ka ala qadri ta'abi eta netepan kana saukuran kacapean wan nasobi sareng kapayahan. Paman mangkari saha jalma sobaro eta sabar ieu man ala zalika kana itu ta'ab wajada tamanggihan ieu man ladatal ilmi kana ngeunahna ilmu tafuku anu ngunggulan ieu lazat sairul lazatid dunya kana sakakarina pirang-pirang kangeunaan dunya walihada sadang kulantaran ieu kanikmatan dunya kanikmatan ilmi kana kabuktosan saha Muhammad bin Hasan Syekh Muhammad bin Hasan idza sahira di mana-mana hudang ti peuting ieu Syekh Hasan Syekh Muhammad Hasan teh allayaliya dina pirang-pirang peuting in halla tanarima ka udar lahu pikeun itu Syekh Muhammad non al muskilat pirang-pirang kasulitan yaqulu bari ngadawu ya Syekh Muhammad aina abnaul muluki min hadhil ladzat aina eta di mana abnaul muluki ari pirang-pirang anak raja min hadhil ladzati tina ieu pirang-pirang kanikmatan yang bagi sareng mesti li talibil ilmi kajalma nu nyuprih ilmu naon alayastagila yen ulah katungkul ieu si talib bisyai'in akhara ku perkara anu sejen ghairul ilmi salian ilmu wala yuridu sareng ulah ngabalieur ieu si talib ilmi anil fikih tina ilmu fikih qala ngadawu sah Muhammad Syekh Muhammad rahimahullah inna sona atana sayaktosna pagawean urang sadayana hadi anu ieu minal mahdi eta tetep ti mimiti di ais ilalah dinepikeun kaliang lahat paman mangkari saha jalma aroda eta ngamaksud ieu eman ayat rukana ninggalkeun ieu eman ilman kana ilmu urang sadayana hada anu ieu saatan dina sajam pal yatrukhu tah kudu ninggalkeun ieu eman kana ilmu as-saata dina ieu saah wadakhala sareng labat saha faqihun ahli fikih wahwa bari ari itu ahli fikih teh
Ibrahim bin Jarrah eta Syekh Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf ka Abi Yusuf ya'uduhu bari ngalongok ieu Syekh Ibrahim ka Abi Yusuf pimara di mautihi dina nalika ngudurna Syekh Yusuf bahwa bari ari Syekh Ibrahim teh yajudu eta ngaluskeun ieu Syekh Ibrahim bin Nafsihi ku dirina kasalirana ieu Abi Yusuf. Faqala teras ngadauh ieu Abi Yusuf faqala teras ngadauh saha Abu Yusuf Abu Yusuf lahu ka Syekh Ibrahim Romyul Jimari ari ngabalang pirang-pirang jumroh rokiban bari lelempak tutumpakan Abdulu eta leuwih utama amrojilan atawa bari lempang. Falam ya'rif tante terang ieu Syekh Ibrahim ala jawaba kana jawaban. Pajabat teras ngajawab ieu Syekh Abu Yusuf binafsihi ku salirana Abu Yusuf. Wawa bari ari jawabanana anna romya eta sayaktosna Romyul Jimar masyian barina lempang ahabu eta leuwih dipika cinta pil awali yaini tinimang dua jumroh anu dua. Wahakada sareng kulantaran kitu yang bagi misti lil faqihi pikeun jalma anu ahli fikih naon ayastagila yen katungkul bihi ku ilmu fikih bi jami' auqatihi dina sakabeh pirang-pirang waktu na faqih pahina idzin tah dina nalika na istigol yajidu tamanggihan ieu si faqih ladzatan azimatan kana kanikmatan anu gede fi zalika dina itu istighalu ilmu fikih. Wakila dicaritakeun naon ruya kaimpen saha Muhammad Syekh Muhammad fil manami dina waktu sekulam ba'da wafatihi dina sabada wafatna Syekh Muhammad. Fakila dicarioskeun lahu ka Syekh Muhammad kaifa kumaha kunta tingkah anjeun fi halin naz'i dina nalika disabut ruh kuntu kabuktosan kuring muta'ammilan eta anu mikir-mikir pi mas'alatin dina hiji masalah min masailil makatibi tina pirang-pirang masalah abid mukatab. Palam asy'ur tah teu ngarasa kuring bi khuruji ruhi kana kaluarna ruh kuring. Wakila sareng dicaritakeun naon innahu sayaktosna Syekh Muhammad qala eta ngadawe Syekh Muhammad fi akhir umurihi dina akhir umurna Syekh Muhammad sagolani geus nungkulkeun ka kuring naon masailul makatibi pirang-pirang masalah abid mukatab anil isti'dadi tina cawis-cawis li hadzal yaumi pikeun ieu poe maot. Wa inna maqala pasti ngadawu ya Syekh Muhammad dalika kana itu qaul tawaduan karena tawadu Paslun ari ieu teh hiji pasal pi waqti tahsili halna tetep dina martelakeun waktuna ngahasilkeun ilmu. Kila dicaritakeun naon waktu tahsili ari waktu ngahasilkeun ilmu minal mahdi eta ti mimiti diais ila lahdi nepikeun kaliang lahat. Dakhala asup lebet saha Al Hasan bin Ziyad Syekh Hasan bin Ziyad fi tafaquhi dina ilmu fikih wa bari ari itu Syekh Hasan Ibnu Samanina eta yuswa 80 naonna sanatan tauna lam yabit teu nginep ieu Syekh alal firasyi dina luhureun kasur arba'ina dina 40 naonna sanatan tahuna fafta teras matwakeun ilmu Syekh Hasan ba'da zalika dina sabada tafaqu arba'ina dina salami 40 naonna sanatan tauna wa afdalul awqati sareng ari pangutamana pirang-pirang waktu syarhus syababi eta awalna kangoraan wa waktu sahari sareng dina waktu sahur wa bainal isya'aini sareng di antara dua isya yang bagi sareng misti naon aya stagriko yen titeulem ieu si talib atawa neuleumkeun meakeun ieu si talib awqatihi kana pirang-pirang waktu na si talib fa idza mala di mana-mana bosan ieu si talib min ilmin dina hiji ilmu yastagilu tah kudu katungkul ieu si talib bi ilmin akhara ku ilmu anu sejen. Makana sareng kabuktosan sa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza mala eta di mana-mana bosan ieu Ibnu Abbas minal kalami tina nyarioskeun hiji ilmu yaqulu tah ngadahu ieu Ibnu Abbas hatu kudu ngadaratangkeun aranjeun kabeh diwana syu'ara'i kana buku pirang-pirang syairan. Makana sareng kabuktosan saha Muhammad bin Hasan Syekh Muhammad bin Hasan layanamu eta henteu kulam ieu Syekh Muhammad laila dina waktu peuting. Makana sareng kabuktosan ieu Syekh Muhammad teh yadau eta nyimpen ieu Syekh Muhammad indahu dicaketan Syekh Muhammad dafatira kana pirang-pirang buku ilmu
Makana sareng kabuktosan itu Syekh Muhammad iza mala eta di mana-mana bosan ieu Syekh Muhammad minau intina hiji warna ilmu yang zuru tasok ningali ieu Syekh Muhammad pinau in akhara dina warna anu sejen. Makana sareng kabuktosan ieu Syekh Muhammad teh yadau eta sok nyimpen ieu Syekh Muhammad indahu dicaketan Syekh Muhammad alma kana cai. Wayuzilu sareng ngaleungitkeun ieu Syekh Muhammad naumahu kana sarena Syekh Muhammad bil mai ku cai. Wakana sareng kabuktosan Syekh Muhammad yaqulu eta ngadawuh ieu Syekh Muhammad an-naumu ari sare minal hararati eta tetep tina hawa panas. Pala buddha mangka misti min daf'iha tina nolakna itu naom bil ma'i ku cai al baridi anu tiis. Wallahu a'lam.